Nah kuari urang lamun kita ninggalkeun dunia ku hiji jelema atuh teu nurut tapi lamun jelema geus ngambe bau dunia teh bau dunia teh isim lamun dibongkelekeun hakikatna dunia urang teh bakal isin kuari kieu aya hiji jelema di pasar kemudian nyana morosotkeun calana haju manehana nangising eta teh isin nu neuleuh kecuali parawan lain deui geus mah lain deui tempat denok aya hiji jelema morosotkeun calana di tengah-tengah halayak rame di pasar ngising nyana di dinya eta jelema kabeh embung neuleuh hiji embung neuleuh aya aurat nomor kadua aya kotoran nomor katilu pasti meungpeukan irung kabeh jelema teh kararitu kabeh meungpeukan irung embung neuleuh geus liwat malah disingkiran terasih eta jelema lamun morosotkeun calana aurat kadeuleu ngising di tengah-tengah jelema nu loba pasti jelema embung neuleuh bari meungpeukan irung jeung mata embung neuleuh ka aurat irung embung ngambe lantaran aya kotoran pasti nyingkir tah eta teh kos kitu teh mun urang dibukakeun hijab dunia leuwih ti kitu mun urang dibukakeun hijab teh dunia teh leuwih ti kitu pasti ngabiri-gidig urang da kana dunia teh embung jasa ijik jasa gila alabatan eta leuwihna tah lamun encan datang kadinya perasaan urang ieu sangkilang didangsak-dangsakeun sujud datang ka bahar hideung tarang hideung biasa tarang hideung sakumaha kareta api tetep bae moal ngeunaheun ibadah moal ngeunah satungtung encan nganggap dunia kos kitu. Ini pagawean zaok teh lain walagaan hese ieu perjalanan geus datang ka zaok urang dek ka Bandung kudu ditinggalkeun lembur melalui Bogor Cianjur datang ke Bandung ka ditu mun jalan nu biasa kuari nu jalan ka ditu Purwakarta tak datang ke Bandung sabaraha kota nu kudu ditinggalkeun cek imam cek Satuan Syekh Abdul Qadir hayang menempuh zaok teh eta teh kudu di jalan ge iya rafit thariq al asya ningali di jalan berbagai-bagai perkara urang dek ka Bandung teh di jalan teh tunggulah tingali macem-macem aya eureun heula aya neuleuh pemandangan neuleuh ping-ping neuleuh susu macem-macem eureun heula di rest area kemudian ngopi dahar angel tak datang ke Bandung ke Bandung teh angel biasa padahal geus dibere jalan tol supaya cepet tetep bae loba gangguan gawak disebutna awaik ya rafit thariq al asya tapi lamun jelema nu istimewa mah bebeja ka supir pir jam sabaraha ieu jam sekian cepet ka Bandungnya aya mangga set langsung nyana kaca tutupkeun rek kerek 2 jam datang ke Bandung naik Lexus 1 jam ke Bandung mau naik Mio ya 5 jam lah datang ke Bandung trek nah eta jelema nu hebat mah kos itu datang tek ditanya neuleun naon jeung teu pernah neuleun naon di rest area henteu sugan aya pemandangan henteu pokona gua mah langsung metlek datang ka pamaksudan nikmat ieu mah pan teu kuat urang di jalan teh eureun heula di rest area ngopi teh dahar teh dan lain sebagainya batur mah geus datang ke Bandung nyana mah masih di jalan kene bahkan aya nu teu jadi ka Bandung teu jadi ka Bandung balik deh loba jasa gangguan urang dek ibadah ka Allah ya rafit thariq manawi suluk di jalan teh loba jasa aya nafsu aya dunia aya makhluk
ilah gangguan-gangguan orang dek datang ka Gusti Allah dek usul ka Gusti Allah tayyaro fit tariq al asya keur ngeunah-ngeunah urang magahan ngaji keur ngeunah-ngeunah urang zikir hayang usul ka Gusti Allah dienolkeun jol bae urang aya nu datang ti kabupaten kita jadi eta kos gitu aduh tawar eta ngaranna mandeg di rest area mandeg tadi rest area tanu kos itu mandeg berangkat kebal mangani mandegna kebal mandegna teh luak liek deui aduh neuleuh apaan saya geus kebal jasa ieu teu ngeunaheun ditumpakanana hayang ganti ku hari ka Fortuner kan pun berpikir deui magol deui di dinya magol deui di dinya 2 kali geus magol berangkat deui teh di Belaraja aya nu geulis jahe magol deui geus sabaraha kali magol teu usul ka Gusti Allah ta ieu lah ya rafit tariq al asya ya rafit tariq al asya urang salat mah salat biasa ilmu aya beramal ngan teu zaok moal bisa satungtung encan disieu-sieukeun dunia encan disieu-sieukeun mah tetep bae tah ku Tuan Syekh Abdul Qadir mah ka dieu ya jang ka dieu kiai di ujang-ujang bae ku Tuan Syekh ka dieu jang teh batinna ai kiaina mah tu kiai janggotan segala sorban segala ngan ieu rohna ujang keneh ka dieu jang ada jang ditungtun ku Tuan Syekh Abdul Qadir ye ari maneh ku ari aya teu aya memeh maneh aya eueuh heulan teu eueuh memeh maneh sa abah memeh abah abahna abah memeh abahna abah abahna abah itu terus coba ku sia tutur ka dieu abah terus ada terus meme abah Adam meme Adam oh anu satan nu teu heula Allah man taqaddama Allah kan wa man ta'akhkhara Allah sia kuari aya diurus kan ieu ku Gusti Allah sanajan dibagus-bagus ge ieu sehat waya gering bae kan mohon sanajan di hebat-hebat ge ieu ku dokter ku tabib waya pae mah pae bae kan mohon jadi berarti anu ngahirupkeun jeung nu maotkeun sa Gusti Allah pinter sia pinter jadi ieu nu ngurusan hirup sia dahar nginum teh sa Gusti Allah haju Allah ngurusan sia tia ieu urusanna geus anggeus sapancan artina tulisan umur sia tulisan kakayaan sia tulisan umur sia kakayaan jeung pagawean sia tak ieu dahar nginumna sia teh eta geus aya tulisanna can geus ti Gusti pinter sia tapi kan kuari sia kunaon eta usaha bolon ditolol-tolol ku Tuan saya mata di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir atuh sia ku boloon-boloon teuing perkara nu geus anggeus perkara anu geus beres ku Gusti Allah diatur tulisanna lagi saya di lauhil mahfuz atuh sia kunaon milu ngurusan eta kunaon sia milu urusan Allah Allah teh ti eueuh ngayakeun ti eueuh ti aya ngaeukeun haju di jero aya teh ku Allah teh diurus sia teh segala rupana dahar nginum sare kawin jeung sajabana diurus sesuatu anu baya bagian ka anjeun yajiu bakal datang kullu kismin tiap perkara anu anjeun aya bagian kana eta perkara baik min komisin baju komis wa amamatin sorban wa uklin dahar wa surbin nginum wa nikahin jahe ieu teh bakal yajiu datang nah kahartin teh Gus ya kaharti atuh kunaon siar diriweuhkeun ku nu kos kitu ulah riweuh ku nu kos kitu urusan nu geus anggeus ku Allah diurus ya ulah milu ngurus ieu sia mah kuari mah tinggal ngabakti ka Gusti Allah sok geura nolkeun lantaran Tuhan Syekh mah nu geus nol milu ngan nolkeun
di nol ulah aya naon di jero hate engke ge wayah kawin mah kawin bae sia kuali ulah mikiran hayang kawin ulah mikiran milih nu putih nu hideung ja geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz geus aya tulisanana nu bakal hiji nu bakal dua nu bakal tilu sanajan nu kolot marah bae ge aya tulisanna nyandung mah nyandung bae lain amin tolol jasa kudu nararamin lain kita amin ya mah tah geus aya tulisan di tok cicing maneh kuari mah cicing lamun bener bakal kawin kege iraha waktu tetep bae awewe bakal datang bae ulah dipikiran kuari mah wayah ngaji wayah ibadah ulah mikiran dahar ulah mikiran nginum ulah mikiran pake andai kata anjeun bakal make sorban nu bagus geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz teu kudu dipikiran henteu kudu dihayangan henteu kudu diusahakeun kege sorban datang sorangan komis maneh resep kana komis resep eta lah nu ngaganggu antara maneh ka Gusti Allah hijab resep teh hijab aya resep kadua salian Allah eta lah nu ngahijab ka anjeun padahal mah teu kudu diresep-resep mun tulisanana komis eta bakal ka anjeun bakal datang bae ka anjeun ku kumaha ge ulah dipikir nu kos karetu mah baju komis ulah dipikir ama sorban teh ulah dipikir dahar ulah dipikir nginum ulah dipikir mun geus aya tulisanna bakal datang ya jiu datang bae sok kuari mah ibadah we geus geura ka Gusti Allah sok teu kudu meta di gunung teu kudu meta di leuweung cek Syekh Abdul Qadir cukup di pondok kula cukup di pondok teu kudu ka gunung teu kudu ka leuweung Allah nu diibadahan di gunung Allah eta Allah nu diibadahan di leuweung Allah eta Allah nu diibadahan di imah urang Allah eta Allah nu diibadahan di lapangan Allah eta Allah nu diibadahan di kota Allah eta Allah nu diibadahan di pondok Allah eta bae Allah nade ka mana ge kunaon hese-hese amat neangan tempat di pondok cukup geus pegatkeun ku ari urusan dunia pegatkeun ku ari urusan makhluk geus bae maneh ka Allah bae geura ge bakal nikmat mulai dituduh-tuduh kitu ku Tuan Syekh geus dipegat-pegatkeun sorangan heula satungtung encan bisa maneh ulah ngalayanan jelema satungtung encan bisa hirup maneh geus ulah aya ukuran pikiran naon sok we geura ka Gusti Allah mulai geus ka Allah keun we teng eueuh nu mere dahar kuru kan nu mere nginum eueuh kuru ketengkeun Tuan Syekh Abdul Qadir ngadaharna daging hayam malulu bakakak haju dihareupeun nyana deui kadeulean pansial biasa atuh pansial aya murid teu meunang dahar aya nyana dahar bae eta teh keur nyoba datang ka mana nafsu sia ya aing mah geus teh hayang jeung Tuan Syekh ngan ketika aing dihareupeun sia sebagai guru kadeuleuna memewahan nafsu sia datang ka mana mun sia teu percaya ka aing endeu ka mamana ge sia ngaguru moal beres dia kudu percaya ka guru mursyid mah lamun aya saeutik teu percaya moal tamat kajian ting jujung kelan moal tamat ilmu batin mah kos kitu percayakeun heula 100% cek Tuan Syekh bahwa aing teh guru sia bahwa aing teh geus teu hayang ka dunia bahwa aing teh geus pepegatan jeung jelema hiji bae aing mah ka Allah mun masih kene sia cangcaya ngeut ngaguru ka aing moal jadi sia oh geus katebakeun suuzon tah kuari mah geus atuh guru-guru kula-kula tuh cek jana geus atuh geus mama los sesenangan deuk naon ge oh kitu atuh ieu mah mama mamanukan mah bahaya ieu mah kuari mulai ibadah teng dididik sabulan 2 bulan mulai lepas tina dunia mulai lepas tina makhluk nafsu geus tadi kitu kene setan melalui tuntunan Tuan Syekh Abdul Qadir ngeunaahin asa aya Gusti Allah nu kamari mah asa aya di luhur Gusti Allah teh salah kamari asa aya di hareupeun salah kamari ieu mah asa aya di dampingan urang salah keneh kuari mah asa aya di diri urang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kamana bae asa barang jeung Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum terus tah eta tadek meunangkeun eta
dek menangkan rasa eta zaok karana supaya karasa deket na Gusti Allah jeung urang engke urang isin supaya karasa babarengan na Gusti Allah jeung urang di Allah Gusti teh pan ka urang teh nyorot kudrot jeung irodatna eta teh supaya karasa kuari mah geus karasa geus kanyahoan ku tuan Syekh kuari ulah di pondok cek tuan Syekh coba di jalan salat akur salat di jalan Allahu Akbar salat di sisi jalan jeung salat di pondok akur ya Allah na eta keneh mere zaok teh kos kitu sok geus pindah ku ari mah salatna di lapangan Allahu Akbar akur bae sok ku ari salat di kota di paramean Allahu Akbar akur bae coba di tempat zina di tempat WTS maneh salat atuh batur-batur engku-engkugannya namanya na bae Allah lamun geus datang ka zaok nikmat teu pangaruh teman-teman Mama Bakri jang cek Mama Bakri coba takol bedug gohor takol duduk nyana salat Allahu Akbar akur bae artina gandeng kemudian atuh ayeuna mah teu gandeng akur jaka Allah ieu teh kos kitu mah leupas panceli urang malah gandeng woi budak gandeng ngaganggu sia goblok tolol jasa aing geus salat sia kadanan ngamamu mah tuluh ulah gandeng teh beres kos kitu teh can jadi teh salat kos kitu Ki Astari Cakung Ki Astari Cakung mah panjana mah TV radio loba di mana-mana magrib disetel kabeh punyana Ki Astari Allah yarham Cakung terus we disetel radio televisi kabeh nyana salat Allahu Akbar aya nu tukang ngagitar kade ceng gitarna nu kenceng ngagitarna dinya Allahu Akbar teu pangaruhnya nama geus beres salat nyokot cai radio dibere cai ku nyana teh nginung ulah gandeng we cek nyana teh teu bisa capek subhanallah ieu jelema-jelema nu kos kararitu teh tanu geus usul engke nu bakal khawarik zaok aya rasa geus teu maelu ka jelema deuk kumaha teh deuk kumahanya namanya na bae jeung Allah aya hiji kanikmatan tina ilmu kana amal kana hal eusina zaok mual bisa tadauk mun masih kene urang pabelit jeung dunia mual bisa tadauk urang mun masih kene pabelit jeung manusia ke urang geus eueuh nu kos kararitu urang geus bere daok balik deui dititah urang balik deui jelema teh dititah dawa amar ma'ruf nahi mungkar ketika geus ngarasa boga daok lantaran engke kadituna lumun nyana pidato mun nyana caramah geus teu daekeun ka amplop teu aya amplop yang naon tak eta geus deuleu jelema teh yang dipuji aing mah jaka Allah nuduhkeun duit teh jahai teu hayang lain sombong geus teu hayang jasa cek nyana teh aing mah kendaraan geus teh aing mah nuduhkeun ieu jalan ka surga ieu jalan ka neraka sia dek muji heuk teu muji kal nu sarua bae muji jeung teu muji sarua cacat aing cawad aing tetep aing mah kieu-kieu bae ja aing mah keur jeung Allah ngan aing mah dibere tugas amar ma'ruf nahi munkar sakitu geus ngeunaheun anu dibere ceramahna anu dibere dakwahna ge beban lantaran nyana dibayar sakitu teh dibayar sakitu dibere sakitu teh dibere sakitu bahkan kadang-kadang dibere ge dibikeun deui ka ditu aya leutik mah ngeunaheun urang mun boga dai model kos kitu nikmat kana jantung ngeunaheun sejuk anu aya di mana geus datang kana zaok model kos kitu ieu mahal luar biasa fa awalus sair awal berangkat hiji ilmuna heula siapkeun sakumaha kamari ilmu macana ilmu nahuna ilmu tah beres geus bisa maca kitab ngahartikeun kemudian ngahartikeun mampen ieu jet piwalieun menya aya wali teh bisa maca kitab dituna sebab kullu waliin alim la aksa setiap wali pasti alim laksa aya walaysa kullu alim wali henteu setiap alim wali tapi alim mah wali mah pasti alim moal aya jelema diangkat jadi wali bodoh moal aya manya Allah sembarangan ngangkat jadi wali bodoh itu udah jadi bupati ge nu bodoh ulah atau komo iya kullu waliin alimun walaksa aya walaysa kullu alimin waliyun kullu rasulin nabiun walaksa walaysa kullu nabiin rasul setiap rasul mah nabi teh setiap nabi rasul loba nabi teh diangkat jadi rasul
tiap wali alim, teu setiap alim wali. Loba kiai teu jadi wali ngan jadi tim sukses. Kos kitu tah. Beres ilmu, beres amal, kakarak ti dieu bakal timbul hal zauk di dieu tah. Mun geus datang ka zauk suma surbu moal aya eureun-eureunna ibadah sebab nikmat moal aya eureun-eureunna tah geus kajen kumaha ge ditahanan ku urang moal bisa Allahu akbar eta ngeunaheun jasa salat ngeunaheun Allahu akbar geus hese nyaritakeunana geus tanpa usoli nya mah tuh usoli mah temen tadi teh anu kamari caritakeun usoli par ayo saksi Jafar mah lain Allah geus ngeunaheun jasa atahna ge geus tilok atah betul cara kiai salat di deket santrina atah santrina keur masak asak kiai ku ngeunaheun geus nyaha ngahiji teh menyati tanu mantak eta mah disebut teh kitu naon ngaranna tunggal tah eta teh diulah-ulah ge kitu bae ngan ulah sote nyaritakeun di luar ngaji kita teh teu meunang urang teh nyaritakeun ka situ bahwa urang ngahiji jeung Gusti Allah teu meunang nyaritakeun kitu sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis Allah mah khaliq urang mah makhluk kecuali keur kieu urang nyaritakeun kululumpatan ka mamana ge wali mah kos kitu wahdatul wujud ja eueuh nu wujud kecuali Allah hiji kuari urang naon aya kadenge engke mah lamun urang diangkat jadi wali eueuh nu mantak Baitullah kadeuleu ge atuh bray baja eueuh ieu mana naon ge hayang neuleuh naon bae disingkapkeun kadeuleu oh ternyata reum bayi buluna atuh asal geus disingkapkeun bae ge ja eueuh ieu mah kalangkang kos ge mah eueuh Baitullah dideketkeun dideuleukeun masyaallah geus lain hiji teh geus hatta per detik ieu atuh aya keneh nu geus kararitu teh di atuh eueuh ieu mah nu aya wujudna Gusti Allah nyanana geus wahdatul wujud teu meunang tak urang nyaritakeun wahdatul wujud sasar Syekh Siti Jenar teh nyaritakeun wahdatul wujud bewak heuncit teu bisa ngan lamun keur carita kawalian moal kaluar ti wahdatul wujud pastikan ijad deui sok endek berbagai thariqah nu mana Rifaiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Utsmaniyah, Tijaniyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah kabeh ujung-ujung nama wahdatul wujud ngan teu meunang dicaritakeun mun lain keur ngaji perjalanan teh ge ngahiji jeung Gusti Allah urang teh tuh lamun geus carita ngahiji atuh hese sebab tadi teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kadituna wa huwa ma'akum aina ma kuntum atuh rasaya hudang hese teh asana kapanggih asa babarengan jeung Gusti Allah isin kadituna nikmat bae salat nikmat puasa nikmat ngaji Quran nikmat geus ngeunah kadituna engke mah kadituna kumaha nyana bae salatna ge puasana kumaha nyana maca Qur'anna kumaha nyana naon sebabnya nangis usul syariat eta lain berarti ditinggalkeun ngan nyana keur aya di awang-awang geus nikmat bae kumaha nyana bae geus kadeureuna ku urang kadang-kadang atuh teh salat kadeureuna kadang-kadang ku urang atuh maca Quran seserian kadang-kadang atuh kadeureuna ku urang maca Quran teh salat teu ngalamun bae mikiran apaan sa sezauk keur boga rasa ngeunah dementak atuh Ki Hairun teh boga santri sanggeus boga santri tita baralik nyanana dagang tauco coba eta mana aya kuari mah buku pamflet digedean menerima ajaran baru siswa baru kuari mah itu mah teu baralik santri keur mujina loba nyana dagang tauco make tuduk terus ka unggal kampung kiai kabeh muridna ngaromong nanaonan kiai dimulia-mulia ku Allah anda dagang tauco seuri bae teh kaharti buku keur nikmat nyana teh kos kitu keur nikmat keur jeung Allah loba tanu ngomong teh bae aya hiji jeleban nu ngomong kiai lah teu maning magahan ngaji deui daripada gigituan mah ieu maksudna naon eta gigituan ceuk Ki Hairun saetik mah jadi kiai mah loba nu daek sebab dimulia-mulia ku sebab dimulia-mulia harayang jadi kiai dicium leungeunna dibere di amplopan
geus pokona mah da ngaji diondang dipapageun mun mobil jore embung bagus kos gitu kan put kan gitulah tak gitu itu eta hayang dimulya-mulya gitu eta teh jauh ka Gusti Allah tah nu hese ge kos kieu ngamalkeun ilmu asa bareng jeung Allah ku batur ditoler-toler pugu urang keur jeung Allah nikmat jasa lain dagang ieu mah ngan sakar kadeuleuna bae ja teu butuh kana dunia ceuk hayu lain dagang deuk naon dagang mah tuh mending di imah dagang nu gede di modalan henteu ieu mah sakadar supaya kadeuleuna bae teh kakarak tah si murid eta nutur-nutur hayang ai maneh hayang mah hayu ulah loba omong nya geus aya hayang mah ti dieu mimitina di tarekat mah kos kitu lain diumumkeun siapa yang mau masuk thariqah sini sama saya pakai impak heran deui gua tarekat pakai impak geus tamat masjid embe teu masuk aya ge ngaji amil ge Haji Hamid Cisoka kos kitu ya iyalah ya ilmu kemudian amal ieu sakadar carita ilmu kawalian mah kos kitu lantaran ieu mah urang keur ruhani geus eta ta dunia nu tadi bau teh tah urang mah kok ngambeuna seungit bae kadeuleuna jore dunia kok ku urang mah agreng bae berarti urang jauh jasa jeung Gusti Allah engke aya tandana kiai anu geus anti dunia aya alamatna jelema lain kiai sahabat anu geus anti dunia aya tandana BHSG aya tandana atlas aya tandana aya merekan cap gajah depa aya kabeh gajah lari aya tandana atuh eta ge jelema nu geus anti dunia aya tanda anti makhluk aya tanda moal kaliru geus ditandaan wa alamatuhu hiji-hijina jelema anti dunia geus aya tanda jelema anti makhluk geus aya tandana beda engke anti dunia jeung anti makhluk dua kadituna geus teu kabade godode-dode ku nafsu aya tandana nomor katiluna engke jeung setan aya tandana nu mantap setan daratang ka nya mah ngagoda diolme ku nya kalau mun Imam Syafi'i bisa nonjok setan datang ka buta setan emang naonan gitu atuh naonan eta kan tanda berarti kan pohara jasa Imam Syafi'i Masya Allah geus urang ge lamun keur diuk aya jelema tonjok habak setan sia ieulah zauq kakarak datang ka zauq hilanan tah eta rasa geus ngeunaheun jasa nikmat tah datang ka dinya teh geus datang ka zauq rasa deukeut jeung Allah rasa bareng jeung Allah lantaran eueuh dunia eueuh makhlukat satungtung dunia jeung makhluk aya keneh ngancik di hati urang moal boga zauq paling biasa bae artinya biasa bae ibadah biasa ibadah syariat geus ibadah geus datang kana hakikat geus boga zauq tadi tah nah ilah perjalananna heula ya fit tariq al asya urang dek usul ke Allah teh aduh dunia ka urang ngagoda makhluk ngagoda ka urang lamun urang teu boga guru seperti Tuan Syekh Abdul Qadir ka dieu sia kieu hese kajen kumaha ge sebab urang endeup pepegatan jeung makhluk tapi pepegatan teh batin doang zahir biasa bae deuk pepegatan jeung dunia batin urang pepegatan jeung dunia di tengah-tengah dunia hese mun eueuh guruna hese tapi lamun aya guruna teu biasa bae biasa tinggal kecerdasanana datang ke mana nah iyalah mimiti ilmu geus moal aya jelema diangkat jadi wali bodoh moal aya sebab ieu mah piwalieun mah kudu pinter heula nomor kadua amal moal aya seorang wali teu beramal kecuali geus datang ke geus usuna lain deui lantaran ngarasakeun nikmatna nyana ngarasakeun nikmat geus hese bae ngarasakeun sebab sanajan diuk bareng lain alam diut bareng lain alam itu mah alamna alam kana dunia nu ieu mah alam ka akhirat nu ieu mah alamna alam ka makhluk ieu mah alam ka khaliq atuh beda kajeun teh ngarendeng ge beda alam geus beda rarasaan geus nikmat ieulah zauq jadi kasimpulanana tina ilmu naek kana amal dihijikeun ilmu jeung amal lamun urang meta bisa di jalanna yaro fit tariq al asya tapi kadituna yaslab
di jalan neulu macem-macem tapi kadituna salamet iyalah usul ilallah. Entek aya jelema naik mobil sama mobil datang ke Bandung. Geus datang ke Bandung anu dula-deuleu di jalan teh ngomong kan hees goblok sia mah di jalan hees bae tolong tuh dula-deuleu loba pemandangan loba awe geulis kunaon hees bae. Eta di dunia mah bener tah heuh nya aing padahal mah nurut ceuk Allah mah tuh hebatan nu hees. Nu hees mah aman matana tina dula-deuleu maksiat. Tapi ieu mah pan tah dula-deuleu maksiat, tah eta nu dula-deuleu maksiat bisa nyarekanan ka nu bener. Hayu coba tibalik. Itu nyana nu dula-deuleu pan maksiat. Nya maksiat, nya asa bangga, nya asa sohor nyarekanan nu bener tah eta tepang tolol-tolol aja lemah. Urang mah panas haeu bae, mah hees bae di jalan teh dula-deuleu. Loba naon-naon. Apa diajak deui sih mangke ku aing. Geus kitu tah. Nya aing mah hees bae, pugu aman ngan mah hees bae. Aman tah hees bae. Mantak Gus Dur mah sabarwa teu buta ngan bubutaan. Bubutaan teu buta. Tanda teu butana naon? Deuleu di kamarna hikam ambalaya bae. Tumpah ambalaya bae. Hikam ambalaya di kamarna lamun nyana buta atuh jam moal aya ambalaya kitab. Urang mah pan bentak tapi buta sebab kitaban di jerona. Urang waktu beda kan jeung Gus Dur. Nah, kurang eta nya mah atuh bubutaan bae ngamankeun tina maksiat ieu mata. Ngamankeun geus nya mah naik mobil ka atuh keur meeting ge nya mah kerek. Nya mah kerek keur meeting keur musyawarah keur naon kitu ngaranna keur kukumpulan tuh kerek bae. Nama kerek lah kadege deui ku batu kerek biasa tah eta tapi ngan bedana cenah mah kerek di hudang ditanya nyamuk aya Habib Rozak mah kerek ditanya atuh henteu. Gitulah ieu carita zauk. Nah engke kakarak naik deui summa syurbu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Masyurbu gari-gari ngombe, summa sagaru gari-gari mabok, summal magamu gari-gari magam wa huwa sahu. Dan udaya magam iku azahu waras ayagalulan dan ucapakan nabala badalah walu mawahibu utai birang-birang aliku birang-birang bawewe wal magam itu magazib lan udaya zaka magam iku magazib kang dan usaha magazib wa taqaddumul ahwal alaiha. Ia menyaritakeun bag-bagan ibadah geus apeng-apengan datang ka zauk. Urang masih kene jalan di tempat can mulayan aja.